Halo, WhatsApp. Kumaha geus aya duit teh? Oh, kayak atuh urang ka dieu sakedeung deui. Heeh, Pak, naik ke mana? erek ka Mang Asep nyokot duit motor tapi geus aya cenah. Aduh, hayang ngising deui we. Hayang ngising ha. Ka Asep. Ka Asep nyokot duit motor kamari. WhatsApp. Sam. Naik naon mira luas Pugu orang katita ku si bapak, Pak Asep. Sal. Aduh, aing mereka yang masih ya teh nama ka itu nganterkeun duit. Kebenaran atuh maneh ka dieu masih kain pamikeunkeun ka bapak manehnya. Nya tuh WhatsApp. Ya geus atuh ye pamikeunkeun. Data gede kudu 1.200.000. Nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12. Kade tah kudu nepi maneh. Siap. Siap. Atur nuhun atuh nya. Siap, Sal. Siap nuhun. Alhamdulillah sok. Aduh aing mah. Munten aing ongkosan ini kayak itu lumayan akan ojek atuh ka situ teh. Pokona mah duit segala ku aing babad. Bisa meureun aing kabeli HP. Da cekolot ge. Duit kolot, duit anak. Babad ku aing. Aduh, anjing dibeuteung wae. Naik ka mana-mana, Sal? Naik beli HP, Pak. Kapan cenah teu boga duit? Boga duit mah. Nah, duit di mana? Maneh pan teu gawe. Cih, atuh da make otak, Pak. Jadi segala ge cair ku otak mah. Oh, syukur ka tuh bapak make Mang Asep. Si Faisal ngomong kemarin teu boga duit hayang HP teh. Lamayan otak menaon nya, main slot bawa basket. Syukur heuh kabeli HP mah boga duit mah kitu ge. Assalamualaikum. Asep. Salam. Tadi saya ingin jadi beuteung, aduh aing ngadang roket euy jadi beuteung wae Asep teh. Naon deh, ya teh manehnya raluas kitu, tadi anakna anu bapana teh. Heuh pan urang ka dieu teh nyokot duit nu kamari teh nu ladang motor. Tadi pan Asep nelpon ka urang. Hal itu. Tadi si Isal ka dieu nyokot duit cenah bejana kita bapak nyokot duit tadi ladang motor cenah. Kitu. Anu bener mah Asep. Emangnya teh ngabohong atuh urang wadayok meuni teh masalah duit sakitu. Kabeh 1.200.000 dibikeun. Ya kabeh da ngomong naik cenah kabeh wae teh dibikeun kumaha cenah. Aduh si Kehet. Palingan dia teh ngomong nyebut aing meuli HP nya betul buka duit cenah make otak si kunyuk kagawean aing meureun. Bukan bae eta mah urusan keluarga woyo, urang mah teh pemiluan pek we eta mah. Teh urang mah geus bayar kumaha. Bawa Asep. Nya Sok balku aing di. Udah geus si Kehet. keluarga naon kitu nya meni. Si Isa deui kos lain bujangan teh bebeja ka kolot teh. Hayang jadi anak durhaka mah si eta mah. Faisal. Naon, Pak? Naon Pak sia teh duit nanti Mang Asep dicocokot. Iya, Pak, meuli HP tinggali. Halus kieu ya. Tuh. Kamerana. Meuli HP Kehet. Buku kolot mah jeung bisnis eta teh modal sakituna. Nah aing maneh kumaha Faisal? Cek aing mah ngomong ka aing sia teh ngera-ngera aing ka ditu deui. Pancengan bapak ge pernah ngomong kieu. Barang kolot, barang budak. Barang budak gerah ku jadi barang kolot, ya barang anak keneh. Bebeja Kehet lain pada cokot wae sia teh tuman geuninganan. Wah tuh, kon ai barang kolot barang budak, nanti budak mah bebas atuh, Pak. Heeh bebeja mentong kitu aing nyokot deui ka Mang Asep sia teh. Oh, ieu tinggal Coba kamarana ya. kumaha Faisal? Mana teh duit lah eta mah jeung bisnis motor pake meuli HP. Geus atuh engke deui neangan deui duit mah. Ieu salpila. Tuman sia mah eta teh kosnya di sakola. Tinggali bapak jadi kaset kieu. Oh nya Jadi bodas kieu, Pak. ieu kasep aing nya. Kaset tinggali. Wah. Bagus nuhun atuh nya, Pak. Faisal. Aduh si Kehet duit sakitu naik meuli di motor aing kunyuk.